ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina saah terutama dina tiap aya kagiatan tiap naon sok gogorowan terus ya. Bahwa ini punya kasadayana ya, mudah-mudahan terutama dengan ayeuna jeung dina terlaksana aya acara anu parantos di suara jeung mungkin sagarupina anu parantos di sedekahkeun ya, mudah-mudahan masih dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Sukan murid. Semua bantuan sosial yang provinsi dan kabupaten dengan BPNT dan PKH bahwa yang belum kebagian insya Allah tahap ketiga dan proses. Mudah-mudahannya, amin. Amin. Tehilap. Betul. Saat acara ditutup, itu harus nama Kaneng Yuni cuk hadir cuk. Oke. Tanya ibu sareng bapak, mangga tujuan kumaha kenalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seueur bujangan mah di dieu mah. Tarik sis. Selaku Patriot Desa, di mana Patriot Desa itu program anu gede nyatakeun 3 program. Yang pertama nyata OMOD, yaitu One Management Company. Nu kadua teh desa digital, nu katilu saran gerbang desa. Di mana Patriot Desa itu ditempatkan di Desa Salam aya 2 perencanaan, 2 partner. Nyata abi salah kantrian paniten kanggo rencana nu pertama hadir di Maulik. Yang kedua kata teh palingan dikirim bantuan. 7 duka 5 desa anu tertinggal di Purwakarta, kantun 2 desa deui anu kaca deretan ku Patriot Desa. Lakukan rasa nilai panitia aneh. Ieu mah sebatas make bahasa tarasi we untuk motivasi. Motivasi. Ngomong lagi hese. Ayo. Jadi dina ieu acara supaya tumbuh dia telah menjadi salah kelima. Waduh, bahasa teh bilaga kacida. Sedangkan di mana-mana jelema yang geus ngaji bilaga, maka eta jalma mangrupakeun awal geus ngaji. Gitu. Wow ya Rabbi. Nanti ulah nyoba-nyoba. Dinalbiah geuning dinalbiah. Lain mah kudu ngadukung bisa ngomong boga incu ayeuna. Hayakeun pengajian mudah-mudahan ieu kampung Genggereng khususna Desa Salam umumna masih menjadi kampung desa satu. Ieu suatu gambaran kita dongkeun nu teu lama teh apal-apal acan naon albiah komo ayeuna jauh. Ayeuna mah budak satepak teh geus
Cenah make bahasa Sunda eta. Jawab atuh. Da ari anu mapatahan mah dina poho teu salahna ge gede hujahna. Majar teh nyoba amah ka muridna. Puguh mah salah atanapi oh kitu. Itu satu gambaran. Kernaon aya suatu hal ngabogaan ngaran. Apal kamu dengarkan bahaya cilaka kacira mangkeluk nu ya apal ngaran teu apal kamu dengarkan kadang-kadang ke akhirnya deket kana tu cilaka namun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Amin ya Allah rabbal alamin. Karaman para ulama, hormat pribados, atur utama hormat pribados Pangdasa DKM dengan DKM panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, aparatur pemerintahan setempat, termasuk petugas tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukni ladatan nadri ila wajhikal karim. Itunya doa anti Rasul. Wa syauqa ila liqaika sakitu doa. Panjang teh. Panjang kana WA. Allahumma rizukni ladatan nadri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, muka Gusti ngarikian ka abdi kana raosna nikmatna ningal bikin teh kana dat anu agung dat Gusti anu mulia sareng nah rikian kana rindu selalu itu Allah kana bae patepang rindu di mana alamatna jelema tara berjamaah subuh rindu ka Allah. Banyak masalah orang memulai agama orang syukuri Islam orang lahir langsung didatangkan umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji anu kadua wa inna minasubli yakfika ta'at minal asghar ya yakfi ta'at subla tina kasibukan cukup berurang sibuk taat Allah lain sibuk incu nyong incu sibuk anu teu aya alasan seksara waktu datang kewajiban kasibukan taat kudu leuwih penting leuwih di nomor hijikeun di mana-mana waktu sholat datang di mana-mana waktu talabul ilmi datang cukup pikeun anjeun anggap kasibukan sibukkeun diri kana taat matak malarat moal matak malarat malah ge matak
dunia dan akhirat. Terpercaya cobaan sampai mana? Sampai Allah ngijabah doa orang dengan nilai naon? Nilai syariat atau ikhtiar orang. Sang kabeunharkeun lain salat Allah Subhanahu wa taala gitunya. Teu burung we ini ustaz ge teu macu teu ngorel teu naon-naonnya. Teu kasab ceuk paribasana dahar. Teu burung we anakna gitu lamun teh mah ayeuna ka bere dahar gitu kada sikoan gitu. Nah, itu berarti hiji contoh bahwa kasab teh henteu aya kakuatan ngadatangkeun derajat وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة